Bisa tuh dia cekurung aja aing ge jelema di jana dina taneuh termasuk kurang dina taneuh Itu hari aing mah diciptakeun taneunan kumaha. Dia mah taneunan aing naon bagong. Kan cedak mana bagong. Lahir mah. Dia mah karek kenal aing ge langsung nembak aing bae. Cinta naon aing cinta mah berjalan dengan waktu kage kami pun nama. Fokus lah. Aing mah cek siap. Nah, dijawab aing ya boga ka dia. Atuh kan gila dia mah aing ge Gak perlu motor bae proses. Kurang dia sieun ka sia A jeung kana puas sia A itu nya. Cuma geus dibayar. Kurang boga deui. Jadi sia A ngakuna eleh kumaha eta? yo Bener ya? ya Teh pura-pura nyeri sia nya. Ya aya duit ya. Ya. aing udah udag ciin materi kunang benang mendingan aing yang bikang tina taneuh ya cikurung ngaji aing mah jelema nang yang tina taneuh mendingan aing yang bikang tina taneuh geulis da kalapatan kieu mah Tolong. Nah, nya si boncos saya teh kenaon nya modal panaon saya tadi dia. Oi, boncos kenaon dari dia ngadungkuk modal tadi nya mana taina? modal macam kudu aing keur nyen bikang anu geulis Emang bisa nyempikang dina taneuh? bisa dia cekurung ngaji aing ge jelema di jana dina taneuh termasuk kurang dina taneuh nyeuna Tadi tak bisa hirup ngoan ke. bisa tuh Bener dia. tanya bae ka indung dia Bener dia coba aing nanya ka indung aing, bohong geura dia ku aing. oh gara tanya bae kali tuh ka indung dia percaya mah Emang benernya jelema dijieun dina taneuh. Berarti aing dijieun kumaha aing dina taneuh meureun nya. Apa taneuh na kacampur ku tanah kuburan nya. Jawewe mau ngadeuleu aing eta asana dong sarieun teh. Horor meureun ngadeuleu aing nya. geus jadi ya dak jelema ya woi hirup woi hai hirup atuh dia baturan aing hayu urang mulin aing nyeun ongko capek-capek woi hirup woi woi hirup atuh dia aing nyeun capek-capek beak sape-sapeting dia tolol Batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen. Punya kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langsung. Mak, aing nanya ieu mah penting ieu mah. Naon ya? Mak, tadi kapang si boncos, jadi tuh di jalan maena keur nyeun jelema dina taneuh mak. Emang bener mak, jelema dijieun dina taneuh. Terus bisa hirup moal eta mak. Katanya dia kadang di jelema mah jadi dina taneuh. Kapan masih sifat sok beda-beda mah, padahal mah dina taneuh kabehan gimana dina. Dia dengekeun ku dia cenah. Eta jelema dia anu Badung, bengal, eta dia diciptakeun tina tanah sengketa. Tanah anu dipake pekarebut teh ya. Oh, kitu nya. Lamunan jelema anu sok warawiri ka ditu, eta diciptakeun tina tanah longsor. Oh. Teu kabayang mah nya amun jelema anu sok beuki belanja mah nya. Naon kitu dia? Atuh berarti eta diciptakeun di Tanah Abang mak. Nah, mah Seri. Dia dasar dia mah budak leutik keneh moalnya naon geus dia mending mabur kitu ulin lah. Anjek nilepan. Mama nanya serius-serius aing mah. Mak, laju hari aing mah diciptakeun dina taneuh naon mak kumaha? Dia mah tanah kuburan. Pantesan mak bener bae dugaan aing tadi mak. Emang dia ngaduga naon kitu? Mak, setiap aya awewe anu ngadeuleu aing eta mak sieun mak. Horor meureun mak, mama jina dina tanah kuburan meureun. Beungeut dia ieu teh doang geurig bagong meureun. Mak, nyaho teu aing kunaon ka doang bagong? Naon teh dia? Mana ge bagong? Bengaok meureun dia. Dia. Ulah kikituan jadi paehan aku yang cekek dia gua belum buka anak doang bagong beneran wisata mah bagong. Naik di rumah. Hari kamari kemana? Cuci udur. Emang udur naon gitu naik mah? Perubahan cuaca ya. Neng hujan nih neng, gimana tuh ya? Ya emang gak calik. Mangga kan gerak calik heula ari ngadapelkeun kopi mah ka jero. Yes, belum bagus sih ya. Kiwa mau lewat, kau masih boncos mah pas kita mau kalian diri kok.
paling arek mau martabak cina. Neng pugu mah hari teh maser martabak utem terus nu padagangna eta teh aya muriang cenah mah kena virus corona meureun. Non corona jair mah mata terang. Iya neng corona eta virus anu berbahaya anu keur ngalanda ku wari. Makana urang eta kudu inget 3M, nu kahiji mencuci tangan, nu kadua pakai masker, anu katilu menjaga jarak. Apa na utem teh make masker sih? Atuh sangaja utem mah teu make masker nama pang bisa dipakeun virus utem karena Irma. Virus non eta utem? Virus itu utem karena Irma. Ih, bisa bea utem nya. Atuh deuleu teh utem racuna. Racun naon neng jak kopi maneh? Gue eta racun cinta Irma kana utem. Ih, utem kunaon? Ih, utem kunaon? Kunaon? Keracunan cinta Irma karena utem. Ih, bisa bea geus geura dileueut di kopina. Ya teh neng Nya. sampai. Pun. Neng kok kopinya pahitnya? Nyata aja, perasa mantas gulaan. Gimana Coba nya? minum di sekali di bari nampo Irma. Bener coba hidup. Benernya ini mah kumanis mukana Irma rasa ngasih kopi. Mak, utem naya. Mak. Mak, euy, utem. Astagfirullahaladzim. Utem mana? Awas, si utem mah ulin. Ay, sana meuli lilin. Oh, si utemnya lilin. Si utem na ulin. Meuli lilin. Hih, Ngomong naon sih? Teka arti. si utem ulin. Nung ulin kali itu tuh. Tuh kalau abah itu bang isi itu ah. Harariwang tengah ladenan si torek. Ay, si utem itu, nya bener. Madun. Sore kadieu deui. Tem. Tah meuli lilin tadi dia. Sahan kita meuli lilin. Ulin ayo ulin. Sahan pada ulin dia. Udah naon ngancang di dieu. Jadi jangan yang Irma cager. Alhamdulillah dah mah. Kumaha mah cager. Alhamdulillah sarua mah. Allahnya. Naon ulin jeung si utem. Pinteunana. Iya kopi saha ieu? Nah sejak sudah ngopi dia mah. Awas kabur. Tah hiji ge. Neng, amang yuk, tong itu yuk. Jadi mah ganggu. Pokoknya mah ayo ke tempat wilayah. Yuk. Ayo tuh neng. Ma tem. Dilo aing. Dililin. Weh, lilin. Ayo. Ayo aja nang luwen rek. Weh rek, amun aing kerduaan jeung awewe, etan pacina setan. Dan naon meuli kau ngajak mi uyah. Neng tinggal nih. Udah tah meuli lilin ongkoh, meuli uyah. Nang ulin jeung bikang sih tak ilulah aing. Ayo neng. Iya di dieu neng urang. Nya. Yuk. Tem. Sira nang luwen. Meuli uyah ongkoh. San ta meuli uyah. Tadi ngomong di jalan. Neng, Neng Irma nu geulis anu herang nu mencran nu ngabaranya ku asli nyai disaksikeun ku si torek langit jeung bumi bahwa utem bogoh kana beungeut sia Neng. Itu dia make heula ge, dia mah karena kenal jeung aing geus langsung nembak aing bae. Atuh naon Neng, cinta mah berjalan dengan waktu engke ge kadituna mah ge bogoh sorangan kana Atuh kitu urang. aing macam siap bukan jeung dia. Kumaha eta? Udah ngomong ke naon sih? Tadi meuli uyah ongkoh. Mau naon? Kadang mau sedih si utem ieu. Kunaon tem? Go aing rek sedih aing rek. Tem dia. Tem. Hei. Rek kumaha aing Nah, rek. seuri tadi mau sedih. Woi. Curi ka aing goblok, curi. Woi, kunaon ieu? Bisa ngamuk kan aing? Ya utem kami mah lain nolak, mikir-mikir heula. Geus ulah cari atuh kami mah teu resep kana lalaki anu sok cengeng mah kumaha kajagaan kami na. Sanu cengeng. Tadi naon ceri? Tadi mah ieu, tadi tah atur mata. Tadi iraha dijawab nah aing ieu boga kasia. Atuh ke heula dia mah aing mikir-mikir heula butuh proses nanaon ge. Jam nyokot motor bae kudu proses ulah. Heula aing mikir-mikir heula. Emang satu boy, wani-wani bobogohan di tempat orang. Banyak pokoknya mau dia boy. Oh siapa ya orang? Kemarin dia
Mabuk bae. Bawanian dari hubungan tempat aing. Kita saha aing sih nama. Tenang neng, ayah utem. Wani-wani dia, hayu gelut cing aing. Hayu di lapangan. Ayo. Sombong amat. Kalian kemana ya? Aing dek gelut heula iya. Engke mun aing menang, dia ulah ngaganggu aing heula jeung Nggak sih kayak anjing. Kamu pokoknya mun dia nya beri duit dia. Diok. Dia. Jujur kurang ya sieun kasih jeung kana bos ya itu nya ieu mah geus kibaya kurang boga duit jadi sia ngakuna eleh kumaha eta Setuju. bener ya Ya. engke pura-pura nyeri sia nya Siap. ya aya duit ya kayaknya ngomongan pura-pura eleh nya Siap. bener Benar. sip heh pura-pura nyeri naon tah kumaha tah pincang tah dia Aduh. Mana kemarin? Atuh aing meunang lah eleh anak buah dia mah tuh pelur ku aing pincang. Janji euy, janji. Alah, menang. Jauh dia menang. Atuh ulah tempe gagal gelut lagi. Oh, masih bolot, coba deh. Ting lah si bolot ieu. Neng, balik yuk sore. Wah, tuh dasarnya ge. Yuk. Woi, balik dikit. Jauh, tem di gelut nama ge. Bola tempe Ih, ya si utem eta dak. Bejakeun ku aing kana bos aing. Iya, goblok. Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Mak Dun Official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun Official. Hehehe.